Imam Sibaweh mawaniun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir lantaran naon lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu man rabbuka tuh tanya cek malaikat man rabbuka sembarangan cek Imam Sibaweh ih cek malaikat ieu kakarak mangi jelema ditanya kos tajam tilu kali awas yang teu bisa jawab. Man rabbuka dia man kalimah naon man jipan malaikat batu mondok atuh bebeja ka Gusti aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula nanya kumaha nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon atuh lain dijawab Gusti abdi mah batu mondok geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah datang deui malaikat nanya deui henteu aman coba eta Masya Allah karim